Carita si Kardun harita keur diuk bae di leuweung dina batu bari udud ngelepus udud nate udud daun kau tika jauhan ketingali silam-silan keur lulumpatan siga nu diudag anjing teh. Pas anjuk si Kardun dihareupeun si Kardun gubrag bae si nafsinya teh ngagubrag mari ngap-ngapan aduh capek euy sia kunaon nabijan lulumpatan kitu pas dia udah jangan mah gelok bae sia aduh capek euy pusing puyeng aing teh naon puyeng-puyeng lah sini ngerum kabur gini bisa kabur sih aduh panjang ceritana euy siapa kumaha eta jujutana bisa kabur gitu ceritana teh kieu saminggu kamari aya Ki RT yang hiji jelema kayak mah urang nu tujuanna teh erek meuli leuweung urang tuh bulan itu bubulak. Terus kumaha dijual kemana? Henteu padahal mah urang geus diasongan duit 2 koper terus sina teh cek eta jelema 5 miliar. Waduh siapa ada milik itu 5 miliar mah aing mah bisa kayak ngedadak sih ngan orang dijual aduh sih mau belegog hirup teh geus puguh eta duit 2 koper 5 miliar sih mah bisa kabeli tanah deui meureun jadi jama kaya bisa usaha nya lamun mikir kalinya sama terus kumaha kuring teh ngomong ka Ki RT punten Ki RT ieu mah sanes nu abdi mual bade jujual sabaraha bae ge si mah belegu goblok itu kurang ku RT di goblok najan Ki RT siapa emang belegu eta duit sakoper buat diterima geus leuweung mah jual bae tinggal meuli deui sia lain ku kitu Kardun eta leuweung teh ditinggalan kolot kuring jeung deui eta mah lain leuweung kuring pan maneh pan sia teh anakna anak bapak maneh nu boga leuweung baheula kitu nama ngan kolot kuring teh amanat aya surat nage sebut nage buat ternyata surat waris kumaha gitu tulisanna eta tulisanna teh kieu ieu leuweung urus kumaneh keur jaga anak incu keur anak incu maneh engke tah berarti lain urang eta nu anak incu urang tapi oge nya cek si Kardun nya tah kukuring teh dibejakeun ka Ki RT tah nu boga leuweung ieu mah lain abdi tapi anak incu sedangkan abdi ge can kawin tah tidinya teh ibur selembur kuring diibur kena bakal jadi juragan duit 5 miliar teh eta ngan saukur DP zaman mah DP terus kumaha eta si ningrum kabur cari tanah teh kieu gara-gara ibur teh leuweung
kuring anu meuli 10 miliar, tapi ahli warisna teh anak incu kuring. Isukana jeung tadi imah kuring pinuh ku jalma salembur, kabeh mawa anak parawan, hiji-hiji minta supaya dikawin ku kuring. Aduh, imah kuring pinuh, coba aya awewe dibuligir asup ka jero. Aduh, pas ka jero si Ningrum datang asup. Nampo eta budakna ieu si anak si RT teh anu ping-pingna geuning sagede godak teh. Ai godak teh naon? Buka itu urang apal ti kulon. Pas eta awe nu buligir ka jero si Ningrum ka jero nempoeun eta atuh kabur disangkana kuring. Kitu meureun melakukan itu benar kabur enak luka kemana kukuring disamperkeun ka imahna Allah. Aduh, liar orang. Aduh, banyak kudu dikawin tuh jelema salembur. Aduh, atuh geus kawin bae salembur. Nyiloba anak incuna. Aduh, kumaha ya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.